nu akhir Nabi ikah ngersakeun hugah eueuh maksakeun ngan pas hudang hese hudang berat eueuh si goreng teh salakina kecinatan dina beuteut lain man robuka badua salakina ngomong ka ikah ma'rok buka ma'rok buka kumaha jang ma'rok buka banyak sahanu hayang duit 100.000 ka hareup pokona sok pokona mah cung anu bade kapayun beu ka dieu pokona mah duit 100.000 halal pokona mah aya nu bade kapayun aya sok ka dieu ta pokona mah lumayan teh koma 4 bungkuseun eta teh sok ka hareup ka dieu saha eta nu di jaket eta teh jah ka dieu teh beger bener sini eta ka dieu ceng ka dieu ka dieu bager kasih ka dieu doakeun ya Allah ya Rabbi beu ka dieu enggak ka dieu di kopiah aduh beu ka dieu bager soleh beu ka dieu ya Allah ya Rabbi kasepna euy beu ka dieu alhamdulillah engal ya bager soleh ka dieu beu ka dieu mikna kena aya 2 Pak tadi dia cari di dia ka dia ulah sok ngalawan masya Allah alhamdulillah nikna cepeng bager nikna tinggal ka dia bager assalamualaikum waalaikumsalam masya Allah sahana mijang Bayu doakeun mudah-mudahan jang Bayu dijantenkeun murangkali anu soleh bapak aya keneh aya mama aya kadarieun alhamdulillah bu ibu kang jang Bayu yuswa sabaraha tahun 2 hiji hayang kabinmu oh ya Allah geus Bayu encan hayang kanu geulis saya kanu butut ya kahoyong mah anu geulis nu geulis mah jeung nu geulis nu kasep eta teh biasana tapi da hidup mah kasep da lalaki heuh alhamdulillah punten jang Bayu jadi Kangjeng Rasul tina maktos di kumaha dikandung dina lebat patuangan anu janten saha ibuna saibuna teh Siti Amin Siti Aminah salapan sasi ternyata geuning bager Kangjeng Nabi mah tiap sasih teh disumpingan ku para nabi sasih kahiji nya eta nu sumpingna Nabi Adam cici nomor kedua Nabi tilu Nabi Idris 4 Nabi Daud 5 Nabi genep Nabi Ibrahim 7 Nabi Isa 8 Nabi Musa 8 Nabi Isa hijikeun Adam mulia Kangjeng Rasul mulia ya Allah betapa mulia na Kangjeng Rasul jang Bayu cigari jang Bayu baheula keur dikandung ku mama sakusaha dilongokan anak ku bapak jujur bahagia cicing pokok tong ka mamana Gusti nu aku tadi antabisna ya Allah Rasul mah mulia bahkan tinggali dina kitab Al berjanji ya Allah dina waktu Siti Aminah ngandung Kangjeng Nabi salapan sasi Siti Aminah mah teka tinggali mureuyeung beteung kawas ceika naon cenah sok ngomong ya Allah
Aduh cicing pokoknya. Jadi bayar duit kurang sana. Itu manggunahnya diuk menang duit 5 nantung ke. Cicing pokoknya. Cek. Bayangkeun 8 bulan palelah di. Teu katingali sugan ayeuna pur yang beuteung beda jeung pamajikan urang ka. Mate sing nyaah ka pamajikan urang teh Kang. Akang mah teu pernah hamil. Akang mah teu pernah men. Paling ge men ceret. Laras gitu. Hari Bayu pernah men. Sok tinggalikeun ya Allah Kangjeng Rasul Siti Aminah maki tubuh palebah dinya. Sugan Siti Aminah nalika ngandung Kangjeng Rasul pernah nyiram bahkan Siti Aminah teu ngaraoskeun pribadina ngandung sabang bayi teu ngaraoskeun. Beda jeung urang ripuhna ka beda-beda komo lamun keur nyiram geuning sagala bau. Di asongan sangu bau. Jawab heueuh. Di asongan sangu Bau. di asongan bala-bala. Bau. Di deketan ku salakina. Dibere duit ge. Gusti atuh. Sok bayangkeun ku akang pamajikan urang keur hamil Kang. Komo palebah keur karasakan pamajikan urang Gusti. Salakina teh panik Pak. Karaos ku abdi Kang nalika pun bojo ngalahirkeun putra nu kadua. Emut sasi Ramadan tak karaosna ibu. Sateu acan saur tabuh tilu eta pun bojo nyang saya weh deukeut risbahan Jang Bayu. Bari celengkeung pun bojo teh ka abdi teh kieu Jang Bayu, aya hayang modal. Sok kumaha cenah po? Hayang modal. Hari cepun biang teh cenah punten lain hayang modal eta marek ngajuluk. Nu akhirna ya Allah baktos anu harita eceuk pun bojo diberangkatkeun ka bidan bakat tingku soak punten di lembur abi kacaritakeun ajengan Bu ngerebuh nalika pamajikan ngalahirkeun mah soak. Pun bojo diberangkatkeun ka bidan abi mah teu waka ini kukumpul heula we geuning mawa sarung mawa selimut mawa bantal mawa guguling bakatkeun ku panik nepi ka sair lamit ge ka bawa Jang Bayu. Beritu init pun bojo ka rumah sakit alimat tawa ka mangkat ngan pas rek mangkat mung teh adan subuh ece atuh kapaksa abi teh imaman subuh heula salat berjamaah jeung urang kali santri bakat ku panik sawak pamajikan rek ngalahirkeun nepi ka salat subuh jadi 3 rakaat. Der teh Jang Bayu ang eben berangkat ka puskesmas kadok ka bidan ari pas datang teh ka bidan eta pun bojo keur ngadeng kape ngajuga ke bari babatan. Sok kumaha babatan teh. Pila ku babatan kitu. Delekeun ka pokadi gewat lagi. Sok. Ya Allah aja. Lepek. Emut sorupun guru Jang Bayu. Di mana hidup isukan gaduh pun kedu bojo geus kawinnya di mana garwa hidup narika keul ngalahirkeun teh kade mun hayang gampang ngalahirkeunana saur guru ang eben kade di mana garwa hidup keur babatan hidup mah tugasna niupan mastakana. Urang contohkeun heueuh ang eben anu niupanana Bayu anu babatan heueuh. Sok awas ya awas. Atuh babatan mah ari maneh aing mah ya aneh aing mah. Allah balikan deui. Eta ece. Ece. Dicing menit deui ah. Urusot pun bojo ngalahirkeun ece. Ya Allah Gusti Jang Bayu. Geningan kitu ngalahirkeun teh ningalipun bojo keur ngalahirkeun adi masuk emut kana janten pun dia maka kade Jang Bayu masih nyaah ka mamah ngeur
Gedingan ya Allah nalika indung urang ngalahirkeun teh perjuangan luar biasa, dohir batin bahkan nyawa taruhanana Kang. Patak nitip Jang Bayu di mana isukan geus kawin si nyaah ka pamajikan teh. Gedingan perjuangan pamajikan teh capek. Terkadang ini isuk balik sore mun imah di abdi ece aya namina teh biikah aya biikah teh di dieu. Ini isuk balik sore, ini isuk balik sore. Ari pas datang ka imah nih hiji waktu mah maghrib ece tereh adan maghrib datang nate. Ngong adan maghrib ikah langsung kacai. Beres kacai langsung netepan maghrib make mukena beres netepan maghrib kacapean. Hop eta mah kaboboan bari make mukena di dinya keneh. Ngan keur sare kitu gat ngimpin kedatangan ku malaikat. Bari malaikat teh tanya ka biikah teh, "Man rabbuka?" Man rabbuka? Luas eta biikah. Meureun ieu cenah paeh teh bacaan salat Isya. Nu akhirna biikah ngersakeun ugah ece maksakeun ngan pas hudang hese hudang berat ece si horeng teh salat kina kecinatan dina beuteut. Lain man rabbuka badua salakina ngomong ka biikah, "Ma rabbuka?" Ma rabbuka kumaha Jang? Makro buka. Banyak muka kumaha tah kitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Betapa muliana Kangjeng Rasul hadirin. Ya Allah ya Rabbi. Sok tingalikeun beda jeung urang palebah dinya. Sok sanajan Kangjeng Rasul emang manusia, tapi manusia luar biasa, makhluk yang sangat mulia. Makana pantas lamun kelahiran Kangjeng Nabi diperingati ku setiap jalmi Pak. Di mana ngayakeun peringatan muludan, rek di kota, rek di kampung, tapi ngayakeun peringatan mulut. Araya. Punten Jang Bayu angeben mati malah mana hiji mulut ka ditu ka dieu da eueuh nu rajaban teh eueuh. Percaya henteu? Percaya. Da ayeuna teh bulan Rabiul Awal lain bulan mulut. Aya bulan mulut eueuh. Aya ge Rabiul Awal. Sok tingalikeun eceuna eueuh bulan mulut. Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah lain hafid dulu eta ya. Ieu kakara ngadain hafid. Dzulhijjah. Ari ece. Itu Rasul mulia na bageurso. Nu salajengna ibu bapa sadayana. Beral Rasulullah ke alam dunia, kota Mekah anu poek mungkring jadi tanah. Ari hidup dilahirkan di mana? Di bumi. Ari Kangjeng Nabi di Mekah. Wafatna di mana? Itu apal ari mana? Ari Kangjeng Nabi pupus di mana? Di Madinah. Lahirna di Mekah. Wafatna di Madinah. Ari Bayu rek di mana di makam tuh. Gusti nu agung ce. Betapa muliana Kangjeng Rasul ya Allah ya Rabbi. Matakeun alhamdulillah dina waktos anu urang kena bersyukur ka Allah. Urang baru istri ngayakeun peringatan Maulid Nabi, ngagungkeun kelahiran Kangjeng Nabi. Naon tujuan anu paling utama? Urang baru istri ngayakeun peringatan muludan. Simpulna ayat 3 tujuan urang dieu ngayakeun peringatan muludan. Mana nu 3? Hiji liquwatil aqidah, 2 liquwatil mahabbah, nomor 3 liquwatil mutabaah, liquwatil aqidah, liquwatil mahabbah, liquwatil mutabaah, liquwatil aqidah, liquwatil mahabbah, liquwatil mutabaah. Jungkok merek cici muak ini kahana pesakan kan itu ce awak cici ke di beradi ku angeben cici
Aduh, teraskeun je teraskeun. Cicing bager soleh. Cicing didoakeun ku mustaminya cicing. Para berhasil hidup cicing. Jadi nomor kahiji, pangna urang balu istri ngajakeun peringatan Maulid Nabi. Tujuan anu kahiji liquwatil aqidah, sangkan memperkuat akidah. Dina harti ngayakinkeun i'tikad anu jazim bahwa Nabi Muhammad adalah merupakan nabi anu terakhir teu aya deui nabi sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nomor kedua, naon di antawis hikmah peringatan Maulid Nabi nomor kedua, liquwatil mahabbah, sangkan urang lebih kuat kacintaan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bayu jawab. Yang bayu iya oh. Kira kami bikin ada roti mana ya. Yang bayu janten nomor kedua urang ngayakeun bulu dan teh sangkan urang cinta ka Kangjeng. Apakah bayu cinta ka Kangjeng Nabi? Cinta. Apakah bayu pernah bercinta? Udah teu payu maneh mah. Rasa cinta masih ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah itu bager. Urang geurah cinta ka Kangjeng Nabi, tanamkeun sifat rasa mahabbah ka Kangjeng Nabi. Tawis buktos urang cinta ka Kangjeng Nabi dina maktos anu ayeuna urang ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Ya kayak turun embung. Oh iya. Aduh. Iya. Cing bager soleh. Itu di antawis tanya. Sangkan urang cinta ka Kangjeng Nabi, cing urang balu istri urang nyaah cinta ka Kangjeng Rasul cinta. Tapi urang cinta ka Kangjeng Nabi ngajakeun peringatan Maulid. Oke kade pepeuje yu urang sasarengan basahan lisan urang ku aosan sholawat, sing baseuh leta urang ku sholawat, sing capetan lisan urang ku aosan sholawat. Tanda bukti eta urang cinta ka Kangjeng Nabi. Bahkan punten Kang di mana urang ngadoa ka Allah hayang tereh ijabah doa mimitina maca sholawat. Mata kidep kada haji maca sholawatnya bagernya. Sok bukan hayang payu ya Allah. Sing rajin maca sholawat 100 kali tiap ba'da subuh. Sholawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nu terakhir jang bayo di antawis tujuan peringatan Maulid Nabi liquwatil mutabaah, sangkan urang lebih kuat nuturkeun kana akhlak Kangjeng Nabi. Sangkan urang lebih kuat nyekel pageuh kana tirkah jeung warisan Kangjeng Nabi. Nalika Kangjeng Nabi ngantunkeun alam dunia, hiji ninggalkeun tirkah, nomor kedua ninggalkeun warisan. Naon tirkah Kangjeng Nabi? Madrasah, masjid, pasantren, itu adalah merupakan tirkah Kangjeng Nabi. Nitip matak jang bayo, wahai para pemuda sadayana, yuk urang memulai tirkah masjid, tirkah Kangjeng Nabi. Naon? Masjid. Kade pepejeh orang dieu nya ku jalan ramekeun berjamaah di masjid, ramekeun mushola, ramekeun pasantren, ulah sampikeun tirkah Kangjeng Nabi henteu dimulai ku urang sadayana. Nu salajengna aya warisan Kangjeng Nabi. Naon warisan Kangjeng Nabi? Hiji Al-Qur'an, dua Al-Hadis, tilu ulama. Itu adalah merupakan warisan Kangjeng Nabi. Matakeun kade urang dieu sing cinta ka para ulama, sing cangket ka para ulama, ulah nepihan para ulama. Naon margina? Laulal ulama la kana naskal bahaim. Andai kata lamun di hiji daerah, di hiji kampung tidak ada peran seorang ulama, maka kehidupan jalmi teu beda sapertikeun sato. Naudzubillahi min dzalik.
cak itulah bagernya ame benang capek mohon doakeun ku sadayana jang bayu sing beunghar sing tareh payu pamajikanna sing geulis ya robbal tuh diaminan hidup bagernya alhamdulillah